Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Dina Nurdiani. Abdi ti kelas 12 IPS 5. Abdi sakola di SMAN hiji Cikarang Barat. Dina kesempatan ieu abdi bade mintenkeun tugas basa Sunda nyaeta ngadamel tuangan anu namina rujak. Rujak mangrupikeun tuangan anu rasana amis, lada, sareng hasem. Rujak mah mangrupikeun tuangan anu dipikaresep ku sarerea, komo deui ku budak mora mah. Komo deui upami didamelna keur poe panas nongtoreng, beuh rasana enak kacida. Kusabab kitu, hayu urang sadayana cuang ngadamel tuangan rujak. Bahan-bahanna gampil pisan dipilarian sareng ngadamelna gampil kacida. Bahan sareng alatna hiji cobek sareng ulekan, kaduana aya asem ditambah cai harang, katiluna uyah, kaopatna aya gula berem, cengek, sareng suuk, kalimana aya buah samangka, melon sareng gedang, kagenepna piring sareng sendok. Runtuyan ngadamel sambel kanggo rujakna nyaeta rendos uyah, suuk, cengek, gula berem dugi ka lembut. Upami tos lembut, tambihkeun asem sareng cai herangna. Terus ulek deui dugi ka bahan-bahanna kacampur sadayana. Upami atos kacampur sadayana, tuangkeun sambelna kana wadah anu tos disayogikeun. Boh bade dicocolkeun, boh bade dituangkeun sambelna kana buah sami bae rasana mah enak.